Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, urang patepang dangu deui dina kanal Capruk Radionet, salah sawios kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten hiburan, seni sareng budaya oge katambihan ku sakudak sakedikna aya informasi. Anu dina danget ayeuna bade neraskeun dongeng Sunda dina carios Anak Titisan Iblis karangan Rudiansah. Simkuring tekendat nganuhunkeun kana sakur pangrojong para wargi kaum dangu netizen sadayana anu mangrupi manco kana konten-kontena, anu parantos subscribe, anu parantos nge-like atuh nyerat komen oge ngabagikeun link videona. Boh bilih aya nu teu acan subscribe mangga kantun diklik wae seratan subscribe supados aya notifikasi saupamina aya konten anyar anu medal. Pamugi para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun sagarupi anu diikhtiarkeun oge sehat sakulawarga ditebihkeun tina sasalad Covid-19. Para wargi kaum dangu netizen sadayana carios anu kalangkung tos dugi ka nyarioskeun keributan anu diakibatkeun ku anak titisan iblis nyaeta si Sukmara teh. Tah Kidamiri salaku pupuh lembur bade tarekah milarian Ambu Zumi kanggo ngungkulan masalah ieu. Kumaha saterasna ieu carios? Mangga supados teu nyangkolong teh kana waktos. Urang lajengkeun. Salaki aing mah angger we beregege gede tanggung jawabna deui, tanggung jawab ka kulawarga pon kitu deui kalembur teueus jadina teh boga salaki samodel kitu. Bangga aku mah. Aki jug kaitu abahna sing hasil pamaksudan tarekah anu hade cing diijabah ku Gusti Allah, Cek si Ambu tuluy ngupat Kidamiri dina jero hate. Sedengkeun harita Kidamiri anu keur diupat namah manehna harita karek tepi pisan ka sisi jalan gede megat kandaraan. Ngan pedah anu disebut kandaraan alam harita mah masih keneh jarang. Ngan ukur hiji-hijieun nu pareng ngaliwat, bubuhan kalembur nyingkur. Nya seperti halna harita Kidamiri kebenaran manehna oge naik kana kendaraan teh ngan kana padati bae para wargi kaum dangu teu kungsi manggihan oplet-oplet acan atawa wahon. Manehna naik padati teh anu ditarikna ku munding dongkol sarta kusirna saurang lalaki ngora jangkung begang sirah diiket make kampret jeung pang si hideung. Manehna purah tukang nyepretan bujur munding sangkan maju. Bade ka mana ki? Kusir nanya. Ka Ciparehat jang. Jawab Kidamiri singkat. Oh, mangga ki. Ayeuna ku abdi siap diantarkeun ka tempat tujuan. Sesuai aplikasi ki. Aplikasi? Nya ya dijajabkeunana. Atuh ngarti aplikasi naon atuh? Pira-pira ka Ciparehat ieu make apli-aplian kitu. Amplifier. Nya pokona mah ka Ciparehat we nya. Nya ka Ciparehat, sok buru. Sanggeus kitu mah tembong padati teh ngageleyeung maju. Nganteur lajuna Kidamiri anu arek lumampah ka puncak Gunung Manglayang nepungan Ambu Zumi. Teu kacaturkeun deui kumaha di jalan harita, Kidamiri geus tepik deui ka daerah anu dituju. Sok sanajan ku kusir teu kungsi katepikeun oge ka tempat imahna Ambu Zumi. Jang. Jadi we. Ayeuna aki ayeuna arek tuluy leumpang we ah. Tah ongkos tah Kidamiri langsung ngasongkeun ongkos 5.000 ka eta kusir.
Sedangkan ari kusir sabari jeung nampak ongkos ti Kidamiri teh manehna oge ngadun terus tumanya ka Kidamiri lantaran aya rasa kapanasaran meureunnan. Pedah eta Kidamiri ngomong-ngomong arek ka Cipareat ari pek kalah kamenta turun di jalan anu jauh keneh ka lembur. Malah jalan teh ngabulungbung aya 2 jalur. Anu hiji jalan teh anu rek ka Cipareat, anu hiji deui mah sajalur jeung anu arek ka Pileweungan berasna ka Gunung Manglayang. Aki, sanes aki teh bade ka Cipareat. Nah geuning bat nyungkeun lungsur di dieu. Tebih keneh aki bade ka lembur Cipareat mah. Moal kiat mapahna. Ceuk kusir bari jeung neuteup ka Kidamiri. Kidamiri gancang harita ngajawab bari jeung nyarengeh seuri. Ya, kula asli nama lain are ka Cipareat jang. Tapi kula asli nama are ka puncak Gunung Manglayang. Kumaha? Kurang cukup gitu ongkosna. Cekap ki, cekap. Mung punten we abdi tumaros ka aki nembe menawi teh leres bae. Bade ka Cipareat. Mangga aki di kantun. Tembal eta kusir bari rada beda paromana teh siga anu ngemu ka sieun. Pon kitu deui ka Kidamiri sarua ngadon terus kerung halisna meh tepung. Sabab kusir padati teh harita bet kitu sikepna. Siga nu sieun ka manehna. Tuluy manehna indit mawa padati beri jeung ngemu ka sieun. Satu tas dirina ngomong arek ka Gunung Manglayang. Tapi Kidamiri teu loba ngomong, manehna terus wae ngemprit lempang mapai jalan anu can di aspal. Najan wanci tengah poe oge karasana ku Kidamiri tetep tiis. Pedah jalana masih keneh kahalangan ku tatangkalan oge dangdaunan. Ngajadikeun panon poe teu pati tembus ka eta patempatan. Nya jeung deui teuing pedah sumangat meureunnan Kidamiri teh lempangna. Harita wae manehna bat teu karasaeun nanjak jeung jauhna jarak anu dituju. Nyaho-nyaho dirina geus tepi ka tempat anu dituju nya ka puncak Gunung Manglayang teh para wargi kaum dangu. Alhamdulillah. Geus tepi geuningan. Ada aya kitu. Sampurasun. Ambo. Aya kitu di jero. Aduh. Pokna harita Kidamiri langsung nyalukan ka pribumi. Mangsa dirina geus ngajanteng dina golodog lawang panto nungguan aya anu bukakeun panto ti jero. Rampes. Kek. Saha di luar? Ti jero imah kadenge langsung aya nu nembalan awewe kolot. Iya kuring ambu. Damiri. Ngahajakakeun ambu ya. Aya perlu. Kidamiri gancang ngajawab. Oh. Damiri eta teh. Sok geura ka jero Damiri. Jawaban tomah teu ditulakan ieu. Ceuk Ambu Zumi ti jero. Kidamiri teu kaleket gancang manehna nyurungkeun panto asup ka jero. Assalamualaikum ambu. Aduh. Kumaha da Bang? Satu tas aya di jero Kidamiri langsung ngajak sasalaman ka Ambu Zumi anu keur diuk. Ku Ambu Zumi langsung disambut. Karasa nalika dua dampaleungeun Ambu Zumi jeung Kidamiri patarema leungeun mangsa duanana sasalaman. Dua dampaleungeun Ambu Zumi teh karasana ku Kidamiri mah bet nyerecep tiis. Ngan bae Kidamiri teu loba carita, gek wae Kidamiri tuluy diuk hareupeun Ambu Zumi rada anggang. Alhamdulillah. Kula ayeuna keur cager Damiri. Kamana wae atuh lawas ti lawas karak nohong. Jeung bari mawa beja naon atuh ti lembur teh. Pangnandi ka dieu teh aya perlu naon. Pek geura ngomong ka kula ayeuna Damiri. Aduh. Hampura ambu. Nya pugu ke kuring rumasa. Tambelar ka ambu teh. Jeung memang enja. Pangna guring datang ka dieu teh aya beja sakaligus arek minta tulung ka ambu.
Ya sugalan ambu daek nyubadanan kana pamenta kuring ayeuna ambu. Nah, emang rek minta tulung naon ka diri kula teh Damiri. Apanya ho kula mah geus nene kurang tanaga. Teu jiga baheula. Masang genteng, nyeun kusen, gali kubur, kabadahkeun balong bisa. Nah, geus nene teu kuat ayeuna mah. Jadi naon kudana kula keur anjeun ha? Anu sakieu buktina apa nanya tempo. Ambu Zumi netep seukeut ka Kidamiri. Aduh, Ambu Zumi teh geuningan. Panona anu cekong lir ibarat sinar anu tembus kana jantung Kidamiri. Tur sanajan Ambu Zumi teh umurna geus leuwih ti 80 tahunan katempona harita, tapi tetep simak pangabaranana mah teu leungit. Ngan harita aya anu leuwih matak narik deui pikeun Kidamiri. Nya eta rupa kulit Ambu Zumi teh bet asa sepa jeung layu. Ceuk kasarna mah siga beungeut mayit. Matak teu aneh lamun Kidamiri harita rada muringkak bulu pundukna nalika parang bantrok paneuteup jeung Ambu Zumi. Percanten ambu. Ambu mah sakti. Atuh, maksud saleresna sim kuring ayeuna ka dieu teh. Kieu ambu ya. Nya singkat carita Kidamiri langsung nembrakeun pamaksudanana ka Ambu Zumi. Kalawan Ambu Zumi oge ngabandungan secara daria. Sabenerna mah Ambu Zumi teh geus apaleun para wargi kaum dangu teu kudu dipejaan deui kana maksud Kidamiri pangna kadinya. Teu lila Kidamiri kadenge mungkas guaran carita anana. Wah, janten kitu maksud kuring pangna dongkap ka dieu teh ambu. Kuring terek minta tulung ka ambu. Gudaan lembur kuring anu keur teu aman. Dina gangguan makhluk anu can kungsi kanyahoan ti mana asalna. Ayeuna ambu sugan bisa ye ngabantu tur ngusir eta makhluk lamun beunang kapanggih ku ambu ya. Atuh. Sugan atuh. Ambu bisa ngabantu. Lamun andika keukeuh mah hayang dibantu ku diri kula. Eta makhluk naon bae engke arek ditarik ku ambu cenah datang ka dieu. Jeung anu karasa tembus kana batin ambu mah jelas eta makhluk teh turunan manusia, turunan siluman. Jadi manusia ongkoh, siluman ongkoh, blasteran gitulah pokokna mah. Naon ngaranna teh kitu teh? Hybrid naon? Teuing atuh ambu naon maksudna atuh? Ya gitulah pokokna mah. Atuh ayeuna aya anu ngadalikeunana eta makhluk teh. Kutan. Saha ambu? Nya anu ngadalikeunana teh hiji dukun. Dah. Jadi eta makhluk teh dedegeunana teh budak leutik keneh kitu ambu kumaha atawa jangkorang gitu atawa kumaha? Sarta eta makhluk teh anak manusia keneh jigana teh kumaha? Atuh campur getih iblis beunannya kitu ambu? Kidamiri penasaran. Benar pisan Damiri. Eta makhluk anu ayeuna keur mahabu ngaresahkeun warga teh memang lain budak leutik deui. Malahan mah orok keneh eta teh kasebutna. Lahirna oge can pas sabulan-bulan acan. Ngan ku sabab manehna teh memang turunan siluman. Jeung katambah aya anu ngabantuna ku hiji dukun sakti. Matak teu aneh. Lamun manehanana garang tur ngabahayakeun keur jalma loba. Manehna teh awakna weduk. Lir ibarat anu ngagem elbu batara karang wae Damiri. Kulitna biru kabeh. Tah kitu anu katempo ku batin ambu mah. Eta budak teh sakti mandraguna Damiri. Beuteungna teh sabu jalan. Tejiga mana itu meni bosol gitu. Wah, sok boleh kerken gitu. Aku kaum dangu atuh ambu. Ya ku tancek kitunya ambu. Atuh ari kitu moal ambu gewat geura tarik sumana eta budak siluman teh ku ambu cenah ka dieu. Terus langsung tindak ku ambu. Sarta binasakeun eta budak siluman teh ku ambu ayeuna keneh atuh ambu. Ari ngabahayakeun mah atuh.
nya sabar heula nanda miri. Tong greges gedebuk teuing. Sabab kabeh oge kudu make perhitungan kalawan asak tindakan teh. Teu meunang ngagapah dina ngalakukeun tindakan. Sabab engke lamun kitu Andika anu bakal cilaka geura. Oh, nya kitu atuh ambu. Tapi kela dipikir-pikir teh surat teh siga macio heuh. Giluan casting deui kuring teh kapilih keur Ambu Zumi. Oh, iya bener. Nya tuh, hampura kuring atuh. Nya kieu teh bakal tingku hariwang ku kaayaan di lembur. Hayang geura-geura beres ambu. Nyaah ka warga. Anu kiwari keur teu aman ambu. Nya ngarti. Ambu oge ngarti da miri. Teu nanaon. Keun. Dagoan we engke peuting ku ambu urang cobaan. Cuang tarik eta budak siluman teh cenah ka dieu. Ngan beureunan teu gampang. Sabab ambu engke kudu nyang hareupan dukuna heula. Samemeh bisa narik sukmana eta si budak siluman. Siap ambu siap. Ya mudah-mudahan ambu cing lancar tur mampu ngalaksanakeun maksud. Da hampura ku kuring digawekeun ambu. Nya loba deui harita obrolan-obrolan sejena anu lumangsung di imahna Ambu Zumi. Antara Kidamiri jeung Ambu Zumi pikeun nungguan waktu mangsa datangna Wan Cipeuting. Mangsa datang Wan Cipeuting di tempat sejen. Nyai Cangkurileung tembong keur diuk sila di baturan ku Sukmara. Anu tetela harita mah kaayaan awakna Sukmara teh keur biasa kulitna teu biru kabeh. Ngan tapi Sukmara anu umurna can nete kana bubulanan teh harita bet joal geus bisa diuk wae keur anteng ngadaharan daging tulang domba atah. Mungguh mahiwal sapintas oge dina kadaharanana sabab lamun seug Sukmara lain anak siluman beheung daek ngadahar daging atah. Nya kituna teh sabab lain daging domba atah wungkul anu didaharna teh. Tapi kadang sok ngadahar daging orai, daging bangkong, korodok jeung kadal. Sarta sato-sato hirup sejena anu memang bisa didahar tur nyebeuhkeun kana beuteung manehna didahar hirup-hirup. Jeung deui lain ngan sakadar ngadahar daging sasatoan wungkul. Tapi na oge daging jalma katut jantungna oge si Sukmara mah memang beukieun pisan didahar atah-atah pas nalika keur baseuh keneh ku getih. Nyai Cangkurileung anu keur diuk sila kadenge manehna cumarita ditujukeun ka si Sukmara di barung jeung deuteup. Boy. Hai. Sukmara. Indung anjeun geus ampir saminggu keur ngalakonan tapa Sukmara. Bareng jeung Lasmini anu rajin sok ngasuh ka anjeun samemeh tapa. Ayeuna now anjeun oge terus diasuh ku diri kula. Okay? I'm your nanny now. Tur tetela. Beuki atra wae. Beki jelas. Yang anjeun teh memang hebat. Oh, you are so great. Sarta anjeun bisa ngabuktikeun ka diri kula. Ngala nyawa jalma pikeun jadi tumba kasaktian anjeun geus ampir 20 urang dina waktu ukur saminggu. 20 lives in a week. Oh. Kula kataji ku anjeun. Jeung taya salah lamun dina engke waktuna kula baris nyoba kakuatan anjeun. Oke? Malah kayang mah kula teh hayang mindahkeun ilmu anjeun ka diri kula. Ngan edas ayeuna macan waktuna sebab kula masih keneh butuh ka tanaga indung anjeun. Tapi si Sukmara anu diajak ngomongna harita ukur bisa merong jeung ngahareng.
can waka bisa cumarita. Ngareng oh takut. Oh Kitu cek Nyi Cangkurileung kalakah harhahihi. Rada lila kitu teh, taya naon-naon di imahna Nyai Cangkurileung harita. Can aya pangaruh kasih Sukmara, mangsa Sukmara dibedoa paksa Sukmana ku Ambu Zumi di kajauhan. Tapi sakuat-kuatna oge daya tahan budak. Angger aya apesna. Ari golok-gok teh Sukmara joang ngutahkeun getih hirup lalambaran, jeung eusi beteungna oge kabeh kautahkeun deui. kurang ajar. Damn. Saha anu geus wani ngaganggu ka si Sukmara teh? Hah? Dipaehan sia kukula ayeuna. Hah? Tuman sia. Cek Nyai Cangkurileung bari kekerot. Gancang Nyai Cangkurileung diukna pindah ka hareup ka tukangeun tonggong si Sukmara anu keur utah getih cirambayan rek cerik tapi taya soraan. Plak plak tes. Dua dampaleungeun Nyai Cangkurileung diantalkeun kana walikatna si Sukmara. Kakuatan batin Nyai Cangkurileung terus keluar nyaliara tina dua dampaleungeunna tur cahayaan warna koneng emas. Anu terus asup nyaliara kana badanna si Sukmara nembrag kana kakuatan batin Ambu Zumi anu tuluy bantrong. Geleter. Badan si Sukmara tembong ngageleter kalawan tarik. Bari katara tina setiap urat-uratna aya anu ngagurat sinar warna kayas jeung ungu meh bareng ka tembongna teh. Ari Nyai Cangkurileung bisa ngarti kana kaayaan harita yen si Sukmana memang aya anu rek ngabadoal kaluar. Mata harita Nyai Cangkurileung geuwat manehna ngerahkeun tanaga batina pikeun nahan Sukmana si Sukmara ngarah teu beunang kabadoal ku kakuatan gaib anu harita geus maksa rek ngabadoal Sukmana si Sukmara cenah kaluar. Tur memang Nyai Cangkurileung teh boga ilmu ngarogoh Sukma anu akhirna manehna salain ti mentangkeun tanaga batin teh oge manehna terus ngaluarkeun raga lemesna ngudag alam peteng. Blesat. Raga lemesna Nyai Cangkurileung anu estu henteu kaciri teh tuluy ngablesat jauh nuturkeun kekuatan gaibna Ambu Zumi. Anu tetela para wargi kaum dangu geus leuwih teu heula mental kaluar tina ragana si Sukmara tadi. Mungguh teu kuateun nahan rosana kekuatan batin Nyai Cangkurileung anu nadah. Set. Pleget. Kirim Nyai Cangkurileung atra katingali ayeuna mah keur ngajanteng dina lahan anu lega suku napak kana lemah. Sarta aya anu mata kaget harita teh nyaeta dihareupeun Nyai Cangkurileung bet aya kuburan taneuh beureum baseuh keneh ku kembang jeung cai. Anu dina eta kuburan teh atra aya tulisan ngaran Ambu Zumi dina batu tetenggerna. Nu pikeun urang mah matak bingung. Nah kunaon eta kuburan teh bet aya tulisan Ambu Zumi sagala geuningan. Horeng si mana horeng para wargi kaum dangu Kidamiri sorangan geus ngambah ka alam gaib ngendirina can keneh sadar. Aduh, Ambu, kumaha ieu? Budak siluman je naha. Nah, geus beunang kabadoa ku Ambu ka dieu Ambu, Ceuk Kidamiri panasaraneun. Hayang apal naha geus beunang kabadoa Sukmana anak siluman teh ku katuatanana Ambu Zumi atawa acan. Ambu Zumi tembong nyerengeh seuri bari ngajawab. Tenang Damiri. Memang Sukmana eta anak siluman teh teu beunang kabadoa ku kula ka dieu. Tapi malah Sukma dukuna anu ngahaja datang ka dieu nyusul. Sigana ijen wewesen teh moal bisa dihalangan deui. Bakal lumangsung dia patempatan Damiri. Wah, nah, mana jelmana Ambu? Geuning taya tanda-tanda jalma di luar, Nya moal apal atuh Andika mah Damiri. Moal nyaho kedatangan saha di luar lantaran itu mah lelembutanana. Kayak dagoan di dieu heula Damiri.
kula keluar heula sakedeung. Oh, kutan kitunya ambu. Nyasok atuh ambu gerasang harapan eta makhluk teh ambu. Lakukan segala cara sangkan diri jadi kapok ambu. Kalayan can kanyahoan anu sabenerna ku Kidamiri kaayaan di eta tempat. Boh lengkahna Ambu Zumi katinggalina ku Kidamiri mah nya we ngalengkah mukakeun panto imah kaluar. Anu sok padahal mah Ambu Zumi teh jasadna mah angger cicing ngajelepeng dibungkus ku boeh di jero kuburan. Jeung anu kaluar mah nyatana haseup ipis warna abu-abu kaluar tina tetengger kuburan. Anu mangsa haseup ipis lelembutanana Ambu Zumi kaluar ti jero kuburan langsung harita ngawujud dina rupa Ambu Zumi. Ngajang gelek atra adu hareupan jeung lelembutanana Nyai Cangkurileung anu keur nangtung sisi kuburan. Hey, you! Andika sebenerna mah geus tinggal bangke di jero kuburan. Tapi ayeuna Andika nah bet loba pamola. Hah? Why? Ditahan saha Andika bet kitu betah, ha? Barang datang oge gancang harita ditanya ku Nyai Cangkurileung semu nyentak. Tanda Nyai Cangkurileung memang keur nafsu. Andika geuningan Cangkurileung sugan teh saha. Jeung memang kakula sabenerna mah anu nitah puguh ge. Ieu mah niat sorangan bae. Hayang ngeureunkeun tindakan Andika anu geus loba ngahakan korban jalma rea. Sarta jawab ku Andika ayeuna Cangkurileung. Eta anak siluman ti mana Andika bet boga anak siluman anu kitu tatur bisa diperalat ku Andika? Yeun Raja Pati meh dicap lemur. Oh, kurang ajar. Damn you. Kula ngarti Andika teh geus maot dina waktu tilu poe ka Tukang Zumi. Hah? Dikiranya aku enggak kenal sama kamu. Hah, Zumi? Ngan Andika ayeuna keur kedatangan hiji jalma nu rek manta tulung ka Andika. Bisanya Andika oge nipu ka jalma nu masih kena hirup? Hah? Enggak malu? Shame on you. Hah? Hayang nanaon Andika teh teh? Hah? Nah bet kitu petah? Kula memang rumah sageus kabobodo tenjo ka jalma anu masih kena hirup Cangkurileung. Tapi na tindakan kula ayeuna aya dina bebeneran jeung kahadean. Teu siga Andika beungeut ngora geulis. Ari umur memeningan pan geus 100-an taun. Direkan aing teu nyaho. Leuwih kolot mun aing hirup keneh mati aing. Piceun tah aya buka digayaan teh Cangkurileung geura eureunkeun tindakan Andika nyelakakeun batur teh. Lengkahan heula bangke kaula Zumi. Ngomong seenaknya saja. Lamun kula geus di bangke kawas Andika, kekarak Andika bisa ngomong gitu, kurang ajar. Hiat! Nyai Cangkurileung bedah amarahna para wargi kaum dangu. Manehna langsung ngalakukeun gerakan jarak jauh, leungeun katuhuna didorong ka hareup. Budocol! Dina dampaleungeun katuhu Nyai Cangkurileung tembong aya anu bijil kaluar warna hideung semu kental. Lir ibarat letak ngan herang jabanding bau hanyir. Sarta asal nama anu hideung kaluar tina dampaleungeun Nyai Cangkurileung teh ngan saeutik-saeutik, tapi lila-kalilaan jadi ngumpul ngalobaan. Tuluy ngawujud jadi lentah raksasa. Ambu Zumi tembong manehna rada kaget tapi teu lila kituna teh. Manehna gancang puterkeun iteukna ka hareup. Kalayang, iteuk anu teuas tina kai jati teh tuluy ngablesat ka handap ragrag kana taneuh. Ngan samemeh iteukna Ambu Zumi ragrag antal kana taneuh, wujud iteukna jorobah. Jadi mangrupakeun orai sanca bodas raksasa.
anu huluna terus elegeg patorong-torong jeung lentah jalmaan ilmu sihir na Nyai Cangkurileung. Wahai penguasa alam petang, penguasa kegelapan, ti kidulna, ti kalerna, wetana jeung kulona, takeun dongengna. Keragot tarung kalakah ngecagkeun dongengna eta Nyai Cangkurileung. Para wargi kaum dangun teh jeung sadayana, hurupina cageh heula dugi ka dieu carios anak titisan iblis anu bagian kalima anu insyaallah urang teraskeun kana bagian salajengna. Kumaha eta terasna tarung antara Ambu Zumi sareng Nyai Cangkurileung teh? Mangga teras manco dina ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Sim kuring tekendat nada dihapunten kana sagalur pikakirangan sareng kalepatan dina madarekeun cariosna. Pamugi aya hiburanana, aya mangpaatna oge hikmah anu tiasa dicandak tina sakur carios anu dipidangkeun. Boh bilih aya nu kasabitna menuju alit kasebat asmana dewasa. Sim kuring tekendat nada dihapunten eta mah mung kaleresan bae sanes kenging ngahaja-haja. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.